Bismillah abdi ngawitan nyundakeun akhlakul banin namung sakadar ngalikeun pamugi dimanfaatkeun he sadaya murangkalih anjeun kudu saemana nyumponan akhlak karimah malah dipiridho Allah. Ibu Rama sadayana ningali pada bingahna tatangga pada resepeuna katut sadaya jalmina murang kalih sadayana tebihan akhlak awona Ibu Rama teu cocokna sumawon Gusti Allahna. Bismillahirrahmanirrahim. Nadom ciri murangkalih sopan. Ciri murangkalih sopan Ibu Rama dihormatan nyakitu nu mapatahan oge sareng rerencangan saluhureun diajenan nyaah kanu sahandapeun komo kanu alit pisan dedeuna lain lumayan leres dina kasauran tawado kapada insan sobar kanu milaraan akhlak nu tara lawanan kabatur tara aduan di mana keur sasauran tara narikan suanten komo mun guru mayunan pardudu aya genep sadayana hiji niat kadua ngumbah raraina tilu ngumbah leungeun dua jeung sikuna opat ngusap saeutik dina sirahna lima ngumbah suku dua nepi kana mumuncangan tertib rukun kagenepna Ari puji nu sampurna eta tetep kagungan Allah nu kapersifat lengkep rahmat Allah mugi tetep sareng salam dijeng Nabi Muhammad mustika alam wa ba'dahu ieu anu dinadomkeun
kitab fikih ngarah resep ngarapalkeun mugi iyeuna dom sing mangpaat gede kanu ngaos ka lalaki ka awewe. Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Farij 'alal muslimin Idzat anu walas asih Idzat anu walas asih mugi Gusti ngalenglangkeun kabingung umat muslimin. Ya Rabbana ya Karim Ya Rabbana ya Rahim Anta Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Nun Gusti abdi sadaya nu kagungan sifat Rahman anu bager anu asih pangsaena nu nulungan. Pelaturan Gusti Allah nu eusina ditujukeun ka makhluk anu akalan akal taya kacacadan ku pamilihna sorangan pamilih nu ngahajakeun guna napi salameteun dunia jeung kaakhirattan maslahat nu kahijina keur mereskeun akidahna nya datang ajaranana ilmu aqaid ngaranna maslahat nu kaduana bereskeun cara baktina pribadi ka pangeranna rubul ubudiyah ngaranna maslahat nu katiluna ngajaga saluranana otak rejeung pamikirna malar sampurna akalna dilarangi nu mabokna atawa nyesep ganjana bisi liurna otakna atawa lemah akalna dilarang adu-aduan damatak panas pikiran matak panik kana angen akhirna jadi suniweun. Maslahat nu kaopatna mereskeun cara usahana
ngarahasil jeung beresna henteu nipu ka baturna teu meunang silih rugikeun atawa silih gorengkeun mangka haram panipuan tawa haram sistem ijon muncul rub'ul muamalat mun dilanggar mata klepat kana haram ti soledad jalan ekonomi ngawut lima ngajaga turunan ngukuhkeun ka pamilihan jeung sinapu guh turunan asasi kamanusiaan datang hukum pernikahan diharamkeun perjinahan nafkah kaku lawargaan ngahormat ka saluhureun. La ilaha illallah la mawjuda illallah di dia kieu ayeuna abdi tafak damal Allah la ilaha illallah la ma'buda illallah nadamal Allah nu ieu abdi bakti ka zat Allah la ilaha illallah la matluba illallah dipidamal kalakuan peda parentah zat Allah la ilaha illallah la maqsuda illallah dipidamal kalakuan malaridha nazat Allah bismillahi tawakkalna ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim wa atubu ilaih.
Ari aqaidna iman eta aya 50 perkara, 20 anu wajib di Allah, 20 anu moal di Allah, hiji nu wenang di Allah. Jadi jumlah 41, opat nu wajib di Rasul, opat nu mohal di Rasul, hiji nu wenang di Rasul. Jadi jumlahna salapan jeung 41, jadi jumlah 50.